neraka dia geus rupa-rupa kejadian ayana cing persanten kanu kagungan yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna kalayan silaka sareng salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng geuning eta kitu dageus jadi kejadian dunia atuh geus teu bisa ditolak deui anjeunna mamaha dina sagalana moal bisa dipungkir wah nya cu urang mah lintang ti kedah lahaula we sumohon dayana upayana urang teu ngaboga-boga nya cu usik malik angin Gusti nu kagunganana taeta iwati urang mah hiji-hiji na tugas di dunia teh nyata pikeun ngabdi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah wah ya cuk ulah lepas tina ai ibadah teh nyata migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat ya cuk amin wah cek hariri ulah waka suka seri muncan pangih jati diri tah ku hal sakitu anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh aja ujuk urang mah hirup ngan ukur derma ngalakona ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas dina aturannya aya mamalah kana dirinya cuk gabungan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nya eta ari ibadah teh eta teh pangupay pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesajayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya jayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona lempeng jeung maha konstitusi abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha tetap pangupay homo cek haluang leuwih jero mah geuning ucu gadak ngelak ngasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagarana nagara anu baheula nagara teu nyung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang sabab aya nu leuwih halus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat ari ilahi sadajan dekana goreng pe ai moal ngagugu mah da aya pi tempateunana
dekana HD geraprak teges di bejaan teh dari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena kurugi jeung kuuntung teh urang-urang keneh ya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek kalasai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul sekolot baheula mah urang dahar keur lapar ulah sare keur tunuh tuh malah bedienakeun mah ulah waka beureum lamun pamadegan masih kene nemeureun hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh saat sanareng sena beuh ulah waka beureum tak itu sing ingat we kana kewajiban